Catur di kota Purwakarta Kabupatena salah sahiji desa Jawara pinunjul ku prestasina kasukat ani nelana diwu endah alamna keuyeum bendul ciri khasna oleh-oleh nu kakoncara. Dina ngolah wilayahna ngawangun lemah caina demi kamakmuran rakyatna. Bukti aya taman PKK-na taman terong peotna jadi objek wisatana jujugan balarea. Ayo dulur-dulur anu salebur keperayaan desa kauyunan bikin ngarojong programna takkan nanjer dina segala bidangna. Catur di kota Purwakarta Kabupatena salah sahiji desa Jawara pinunjul ku prestasina kasukat ani nelana iwu endah alamna keuyeum bendul ciri khasna oleh-oleh nu kakoncara. Dina ngolah wilayahna ngawangun lemah caina demi kamakmuran rakyatna. Bukti aya taman PKK-na taman terong peotna jadi objek wisatana jujugan balarea. Ayo dulur-dulur anu salebur keperayaan desa kauyunan bikin ngarojong programna takkan nanjer dina segala bidangna. Di aya taman PKK-na taman terong peotna jadi objek wisatana jujugan balarea. Ayo dulur-dulur anu salembur keperayaan desa kauyunan bikin ngarojong programna takkan nanjer dina segala bidangna.